Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Farhandianto kelas RPLC bade bacaken sajak Sunda. Judulna Sunda. Dibuatku Jinulur Nugraha. Dulur pangjagakeun tanah warisan leluhur. Kina ngarobe bedak jeung tarakahna lujunna geusikeun turunan urang nu masih kene merongkol diherendung siput teu urut Sunda pangdudung tarung nonan segala kang guna pakan tumbes saha-saha nu deleka sing taya tampakna lamun Sunda geus balik deui ka asalna yuh tangkal tenjung ngirincikna sayuangana serta hejo lembok geus walatra kasaban bada ulamun hariwang rek mulang. Segitu presentasi abdi, mudah-mudahan anu didengarkan ku simkuring sapara kaca tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Upami aya kakurangan nyuhunkeun dihampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.